Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas sadesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan patepang disareng pribados di Mojang Desa Channel. Kumaha saumna masih kena pada lancar, tacan bolong. Mudah-mudahan urang sadayana aya terus dina kalancaran dina ngalaksanakeun nana. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di Kampung Bengkok, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan oge perkampungan nu aya di palihan dieu, hayu urang tinggal sasarengan. Sadaya ieu kaendahan alam nu aya di palihan dieu. Pribados mendakan saung sareng kaleresan panon poe tos luhureun mastaka janten pribados teh bade leleson heula sakedap sakantenan bade netepan luhur hayu urang leleson heula sakedap. Alamna masih keneh asri di palihan ieu oge rorompokna masih keneh tanggung ngemutkeun urang ka jaman kabaheulaan matak waas mineng katingalina.
berada di Kampung Bengkok, Desa Sukarasa, Kecamatan Salawu. Insya Allah orang patepang deh tina waktos oge lembur anu sanesna. Pribados pamit undur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.